Nih, mending orang besok yuk. Besok di mana nih? Ada yang pengenjaya, udah gak ada sih, Bing. Kasihan kemari. Ayo nih. Ayo, di mana dulu? Di mana empangna? Eta lagi. Oh, eta empangna. Di lagi mancing gigi cek kanan mulu. Gue semua tanggung jawaban dia. Masailah mancing keburu burit. Lain, mana lauk? Narabi, kita di tengah akan. Itu budak kenal, itu budak mau kemana sih? Bisa kena raon, Kadeleuna keur naon? keur mancing misalnya, bejakeun ku aing. Bejakeun keur itu yang mata sieun. Ayo we urang bejakeun yuk. Bejakeun itu ayo mata sieun ke sesade. Maraban sapi aing lah geus burit nih soalnya can buka para papi. Ari para efektif deui lah. Aduh. Itu mual dari kaki sapi lah. Mau para deui kan nyari kulit. Ya tadi kajuru sapi ya ngajurunan ya. Baru apa urusan sapi bae. Tuh, Manjaya. Manjaya, tuh ayo mancing di Empang Manjaya. Jempang mana? Tuh di Empang Kidul. Ayo coba teangkeun. Ah budakna. Di mana budakna? Tuh, di mana? Waduh, hebat amat ya. Ditahan saja sih usapan empang aing. Gawean. Lauk batur jalan menang mau modal pan iyo. Tahu sih Gobi ngajakan mancing. Pas inget kain. Pan siring salah, keun kanyahoan usapna duaan siring salahkeun. Geus beunang can eta lauk aing geus ya. Can. Ku aing ngateng arareuweuh bae lauk aing daruseupan bae kitu. Coba nanya. Kalur. Ayo coba siang ngelok kali itu tuh. Daruseupan lauk aing bae. Ya. Aing hang nanya kuari ya. Maksudnya siang ngusepan empang aing. Neuk naon? Empang aing daruseupan kitu pan menang memodal. Tahu sih Gobi ngajakan mancing bae. Naon balok nama teh. Pasnya lagi naik. Lain, mana nu bener ieu siring salahkeun kitu puguh kanyahoan lauk aing daruseupan ku sia. Ayo, ngomong naon sia geus kitu? Naon gitu ya. Lain karengan apa ciwa amat ribut masalah lauk kunaon. Eta lauk urang diuseupan kumaranehan eta tapi tong ngararaku. Coba kumaha eta kos kitu. Puguh kanyahoan manehna nu ngararuseupna. Abis deui jeung budak. Lauk ada ruseupan paneta lauk batur meureun lain boga kolot sia. Batur ge menang memodal, menang nginjem modalna meureun. Ada ruseupan ku hongkol
Iwan sih tergantung kita. Sama orang mau mancing tak, si Robi mancing orang mau mancing doang. Aku sih hanya itu main baik. Pan siya nyara rimbutan mana? Bukannya hoan ko ay siya musapan lauk ay. Bagus ko yang tadi paling kita guys ya. Sudah kalau sering salahkan, geus menta hampura bae ka Mang Jaya kadinya. Menta hampura. Omang lah pulang aku gitu geus gitu bae ngaku. Jadi saya menta hampura. Ayo nih orang mau tampura. Iya, gue main tampura kali itu. Dia sih ngajakan mancing. Terus lah, main tampura bae tuh. Orang mau tampura bae lah. Oh, di hampura, udah diarusupan deui. Dapat bola lagi.